Cek, alhamdulillah putra orang mah terus jadi tentara. Sarua alhamdulillah putra urang geus jadi dokter. Ari putra cucu sih Urang mah izin deh, Cek. Ya Allah isin-isin atuh Cek, tinggal sebutkeun bae. atuh da urang ge moal ngisin-ngisinkeun atuh. Jadi napan penasaran. Emang putra si Ece teh tentara geus jadi pangkat naon atuh? Kamari ditugaskeun teh ka karek sersan hiji. Atuh ayeuna mah geus naik pangkat merenya, Cek, pan geus dilalain. Muhun mun teu salah mah ayeuna mah tos sersan 8. Cucu, emang sersan nyampe ka 8. Meureun. Hari si Ece anakna geus jadi naon? Dan dijawab ti tadi. Urang mah izin, Cek. Ih, tinggal disebutkeun bae isan isin si surisin. Alhamdulillah, Cek. Anak urang mah geus jadi pengangguran. Jadi pengangguran kok bangga. Pengangguran tuh bangga. Geus deh aing marek mantau tadi nanya cenah naon cenah pagaweana ayeuna ngarecek bae.